Dumi iya. Dumina Abah Kamal. Mun Oh, Abah kemana ya? nuju teh aya bade perjoginan kieu. Iya, abdi bade masihin acis ka Abah Kamal. Oh, ka abi wae. Oh, gitu. Mun datos di Piwarang, apartan cenes. Mohon, mohon. Mun teh. Mana ieu? Naonna Acis na teu aya, ieu. dikemanakeun? Duh, kayak tadi di ieu, di lancingan ieu, masak ieu. Di mananya? Kayak orang tadi tuh heulanya. Nya, Lari sok. lah beli murahnya. Nya. Kantosannya, Siap. lumayan acis nama 5 juta. Ya, sok pilarian Gimana? ya. Duit ka mana ya tehnya? Wah, gitu tadi jeung tadi gitu kapanggih jeung angkrok. Jeung anu leumpang anu gede-gede beutungna teh. Wah, eta meureunnan jeung eta lah bisi katimu ku eta meureun. Coba duit nang nginjem deui teh tuh. Itu jemaah itu segala teh. Hadiah, sedap, ayo perogi. Hadiah lah sedap. Oh, mohon si lain. Dia. Enaona? Iya mah puntennya A-nya. Manawi Kumaha? mendakan acis 5 juta. Abdi kalengitan tadi murah pangintan. Rupanya teu apal acis di mana ya da teu ninggal lamun aya mah dipasihkeun. Lamun aya mah dipasihkeun aslina. Kenapa bisa murah gitu ah? Karena kedina ancingan. Rupa teu apal aslina. Teu apal. Aslina teu apal, urang mah teu apal. Iya bisi kena teh. Beutengna aya bejikom, aya kompor. Heuk sia. Abdi tos taros soalnya mah masuk hidung cenah ge. Agung badanna. Aduh, goblok nya eta kompor majikom sagala asup kumaha asupna. Kumaha ya aing. Kumaha aing sok didukunkeun kitu. Aing era mun ngaku aing.